usaha dagang sorak goreng jeung alus nomor 2 anu penting nama kuring nyoba bugi-bugi jalma maroseun kuloba lagu anu ngeunaheun si papa heula penasaran beli sorak kuring nu pas-pasan sabab loba pisan manfaatna padan meuli kode-kode angka maka sing gancang gerak boga lumayan batat katabrak beta ai 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 kahayang ngalamar ka kantoran tapi sok cara aya lowongan nu aya ge malah dikurudan komo nuker kamimitian nyoba usaha jual beli loba ngajual labatan meuli pinjem duit modal usaha teu dibere da eueuh borehna mending ge milih ngembangkeun bakat najan bakat da bakat butuh tipatan kuring barang peta mending dagang sora bari maksa ai 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 cita-cita hayang jadi dokter najan kodok nu kotor-kotor komo kudu dikodok nambah henol lumayan najan leutik honor lantaran jarang aya mejana dokter anu hirupna sangsara secara dukun anu dilembur saeutik gawe lomba nganggur maka jadi jalma kudu pinter garah teu gampang kapaliker neangan gawe pasti teu